kuring yang mana ada dua mah. Sarang abdi Yuli Anom. Ade Galura. Nah, kalau ka warga-warga ada Galura TV nya atas mereka terbuktikan menirame pisan. Sarang ibu-ibu Sareng sadayana. ibu-ibu selfie. Ibu hawa dulu ibu. Tata saya ibu-ibu teh tebih pisannya ti palihan banyak tuh kan terbih gitunya nu aramang ka dieu teh ngan teu saukur orang si maraga sumpung. Di dia oge ya tempat kuliner kangge santai-santai. Peten seueur pisan. Ada antosna aya saat pertanyaan pertarasan kamu Bapak ya seputaran kampung Tratay. Tah, antosna kampung Tratay teh itu dibangun teh di tahun sabaraha atau napi sabaraha sasi gitu. Panginten dibangun teh di tahun 2000 awal tahun 2000 sasi saum kamari panginten aya pada tempat sasi saum pada setahun panginten tapi dibukana kanggo umumah namanya paling genep sasihan gas panginten da perkawis tiketnya tiket kapungkur mawon 5.000 ta kamari santos aya tiket janten 6.000 da panginten anu 5.000 kangge kalebet anu 1.000 kanggo bagi-bagi di lingkungan di dieu kanggo nya sasasi sakali aya santunan kanggo santunan di dieu lah kanggo dusun lingkungan. Gas panginten anu 6.000 eta deui nya lebet teh eta mah lebet kanggo kana sagala rupi bade selfie selfie itu iyalah sadayana kecuali anu permainan di air eta bisa dibayar. Nah itu eta komi kaum permainan di air eta bayar 10.000 1 jam per orang. Tapi upamina sosokan kan eta biasa duaan biasa 10.000 teh kuduaan. Itu teh sapatungan tanya. Sepeda sami gitu. Terus pisan gitunya saupamina kanggo kawargi-wargi di Galura TV. Kurang jalan-jalan ka anu namina kampung Tratay nya banyak. Kan aya wahana kanggo anu namina berekreasi gitu kan. Kanggo sepeda air Sepeda air. Eta teh sae pisan kanggo pihak keluarga nya kanggo keluarga kos sadayana gitu nya. Ayo buruan ke kampung Tratay. Punten ya Pak, upami di dia aya penginapan atau nanti? Penginapan teh aya di dieu da bukana ge ti enjing-enjing dugi ka sore panginten kanggo penginapan teh acan biasa dibuka teh mun masalah keamananna abdi selaku pengelola teh acan siap panginten di wengi mah gitu da kieu teh posisina gitu. Kanggo kapayuna kumaha? Ya mudah-mudahan panginten kapayuna mah abdi teh biasa meningkatnya ayeuna ku kondisi ayeuna panginten sadaya terang tak jelas amang maki kaayana gitu menuju kondisi ayeuna mah tapi mudah-mudahan kapayuna anu namina Covid tos teu aya mah panginten insyaallah mun majang deui gitu da panginten awal tahun ayeuna pertengahan tahun ayeuna insyaallah panginten bari dibuka deui wahana kanggo kolam renang insyaallah panginten mudah-mudahan eta tinggal dilaksanakan ku tim abdi panginten da ayeuna mina tempat kemudian panginten dina 3 bulan sakali atau 6 bulan sakali teh kedah aya perubahan amin orang teu jenuh panginten gitu. Aya daya tarik tersendiri gitu nya. Terus ada kita kan abdi nyobianya nyanyiannya gitu tah. Eta teh kumaha Pak? Eta panginten kanggo hiburanna pilihan nuhun bade anu karaokean itu ieu sanes pungutan panginten eta kanggo ngagentosan setlum panginten salagu 2.500 panginten eta mah saridona lah gitu. Da patokan mah 2.500. Da alat ge saadana gitu. Pak kanggo kawargi-wargi ade Galura TV tantosna saupamina urang ge kitu nya hoyong ngahibur para pengunjung gitu nya taca saoge nyanyian tapi berkaraoke ria tantos teh saalit bayar mah mirah pisan sekapu Rp2.500 per lagu gitu. Hatur nuhun Bapak atas kana waktosna hapunten lagi tos ngawagel kana waktosna kitu nya nuhun pamugi salah
sadayana gitu. Amin. Warga-warga ada Galura TV, nama pisannya urang teh tos jalan-jalan Ke Kampung Trate laras pisan. Ieu teh Kampung Trate teh aya teh di di Cimaragas. Santos laras pisan. Janten kanggo ka warga-warga di Galura TV anu sok pamina bade jalan-jalan tapi bersanteria kanggo Bernostalgia. bernostalgia. Atau pokoknya mah sagala wae balalotram gitu biasanya ka dieu sempeng wae ka Kampung Trate nu aya di Balen Cimaragas. Teh yang hilap sekali deui sim kuring yang owner di dua amor. Sarang simkuring ili anom. Undur pamit di warga-warga di Galura TV. Teh yang hilap subscribe, like, komen tentunya tanya. Kade, kaung hilap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.